Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana al ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah ku qudroh iradah ti Allah Subhanahu wa taala. Simkuring tiasa ditepangkeun deui sareng para bini sepuh, ibu-ibu anu aya di pimpinan ranting Persatuan Islam Istri Desa Margamukti, anggota kali simpatisan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nalika anu dibina bapak-bapak mangka agama teh kanggo anjeunna, tapi nalika anu dibina teh ibu-ibu mangka agama teh kanggo anjeunna jeung kulawargana. Janten darajat ibu dina thalabul ilmi teh aya langkung, kumargi mangrupikeun pamingpin pikeun marurang kalihna di bumina sewang-sewangan. Lahirna pamimpin anu soleh, terbitna istri-istri anu solehah di masa depan. Eta teh ngalangkungan rahim, ngalangkungan nyaah deudeuhna ibu, atikan didikan di bumina sewang-sewangan. Maka mudah-mudahan ikhtiar urang anu henteu kendat-kendat ngalangkungan mang pirang-pirang mangrupi-rupi pangaosan ti kawit pangaosan tingkat PJ, PR, PC, PD, PW, PP, teras pangaosan ka ditu ka dieu. Janten doa bil amal gitu ibu. Ngadoa ka Allah ngalangkungan amal soleh. Yen urang teh hoyong ngagaduhan generasi anu pangsaena anu tiasa ngawujudkeun izul Islam wal muslimin, kamuliaan pikeun umat Islam jeung kaum muslimin di masa depan. Mudah-mudahan pengorbanan ibu kali teh sadayana dicatet ku Allah salaku amal soleh anu ditampi ku mantenna. Iwatu iman tina segudang akhlak terpuji. Akhlak teh kabagi dua ibu, aya akhlak mahmudah anu kahiji, anu kadua aya akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah teh akhlak terpuji, wa mi akhlak mazmumah samulihna akhlak tercela. Di antawis akhlak terpuji, akhlak mahmudah anu diisyaratkeun ku Allah dina Al-Qur'an oge digambarkeun ku Rasul dina hadis nyaeta al-muru'ah, sifat muru'ah. Naon nu disebat muru'ah? Salasna muru'ah ieu teh kanggo pameget kedah aya, kanggo istri oge kedah aya. Di antawis para ulama ahli bahasa nyaeta Syekh Al-Munawi dina kitabna At-Ta'arif jilid kahiji kaca 650 nguningakeun al-muru'atu, muru'ah teh nyaeta quwwatun linnafsi, kakuatan jiwa. Sanes kakuatan panangan, sanes kakuatan sampean, tapi kakuatan jiwa. Tiasa janten jalmi namah cacat
mungkin pananganana kirang sehat, mungkin sampeana teu tiasa ngalengkah, tapi muruah mah kaitanana sareng an-nafsu, jiwa. Quwwatun lin nafsi, kekuatan jiwa. Mabda'un lisuduril af'alil jamilah. Anu mana kekuatan jiwa eta teh janten mabda. Mabda teh dihartoskeun prinsip, pedoman atanapi titik awal. Bahasa urang mah cecepengan hirup gitu Bu. Muruah teh. Cepengan hirup prinsip nu aya dina jiwa jadi kekuatan lisuduril af'alil jamilah. Pikeun ngamunculkeun mang pirang-pirang paripolah al af'al al jamilah anu endah anu mulia. Jadi muruah teh aya dina hate ibu, aya dina jiwa ibu anu ku muruah eta teh af'alul jamilah muncul. Ibu teh tiasa bertindak dan berperilaku jamilah. Non jamilah Bu? Mulia, cantik, rupawan gitu. Jadi kekuatan jiwa, inner beauty, cantik dari dalam. Non cantik dari dalam teh? Eta pokoknya namanya. Gitu. Anu tadi punten sok sanaos. Cantik mah da relatif. Cantik saur orang Papua ya gitu. Cantik saur orang Sulawesi benten deui. Cantik saur orang Pangalengan tos benten deui nya gitu. Sareng Allah anu mulak-malikeun hate saur ieu cantik saur ieu tidak cantik. Nah, ieu mah terlepas dari cangkang, tapi quwwatun lin nafsi, kekuatan jiwa. Di mana kekuatan jiwa ieu teh mabdaun, janten titik tolak, janten kekuatan, prinsip lisuduril af'alil jamilah kanggo ngamunculkeun perbuatan-perbuatan paripolah-paripolah anu sararae, anu mulia. Janten ibu kali teh sadayana ku muruah ieu teh menjadi pendorong munculnya hal-hal yang mulia dari seseorang. Minha kulantaran muruah ieu teh al mustataba'atu lil madhi. Kumaha cirina hiji jalmi gaduh muruah nu kahiji paripolahna sae. Hiji ta Bu? Anu kadua menimbulkan pujian. Pujian bahasa Sundana naon? Pujian, pemujaan mah atuh. Menimbulkan pujian dari orang lain, dipuji batur. Jadi ketika muruah aya dina manah ibu teh berperilaku indah. Sampai ka batur teh angkat jempol, itu muruah. Sekali deui. Jadi muruah teh kekuatan jiwa ayana dina hate muruah teh. Nu kadua tina muruah teh nimbulkeun perilaku anu sae, ciri saena teh ku batur dipuji. Berarti Bu, upami ibu dipuji ku batur dosa teu? Sakali deui, ibu dipuji ku batur dosa teu? Henteu, anu ulah mah pupujieun. Jadi pupujieun mah kumaha? Hayang wae dipuji, lamun teu dipuji teh panas tiris, nyeri mastaka, mencret gitu. Tapi ketika ada orang yang memuji, kumaha saur Nabi? Itu adalah pahala yang didahulukan. Jadi aya kasaya nu dipayunkeun naon? Urang dipuji ku batur. Engke aya pahala anu disimpen ku Allah nu langkung ageng di mana? Di surga. Eta margina Rasul maparinan syariat upami aya nu muji kedah ngucapkeun innalillahi astagfirullah. Alhamdulillah. Oh berarti ibu masih kene cenghar. Acan nunutan. Mangga wilujeng sumping. Ka payun ya Bu. Majeng. Ke rumah usum hujan, ibu calik dina tehel ke bilih keram. Ya,
Mangga kapayun Bu. Teraskeun Bu. Jantan muruah teh kekuatan jiwa nu kahiji. Anu kadua dari muruah itu melahirkan ngadatangkeun paripolah-paripolah nu sarae. Anu katilu cirina teh dipuji ku batur. Batur teh resepeun kumargi ibu gaduh muruah. Saha wae nu mujina, tah ye kedah jantan ciri anu paling nangtoskeun anu muruah bakal ngadatangkeun kasayan dunia akhirat. Anu kahiji nu mujina teh syar'an dumasar syariat. Allah dipuji, Allah muji ka ibu upami ibu midamel paripolah eta teh. Rasulullah oge muji ka ibu. Anu kadua aklan, akal oge nguningakeun yen naon nu dipilampah teh sae. Anu katilu urfan. Urfan teh naon Bu? Adat istiadat. Bade ditinggal tina agama sae paripolah ibu eta teh. Bade ditinggal tina akal pikiran sae eta paripolah teh. Bade ditinggal tina adat istiadat oke sae. Maka eta jalmi disebat jalmi nu gaduh muruah. Sekali lagi Bu, jadi upami satu perbuatan itu ingin dikatakan memiliki muruah, kedah 3 syarat terpenuhi. Saur agama sae, saur akal pikiran sae, saur adat setempat cek orang pangalengan ge sae, berarti eta teh bermuruah. Upami enak ya Bu. Saur agama sae, tapi kirang merhatoskeun kana akal pikiran sareng adat istiadat muruah sanes. Contoh. Ketika ibu neme lebet sumping ka pangaosan, punten say hello say hello nya. Saur agama saya teh. Saur adat saya, saur akal pikiran saya. Eta contoh muruah. Iya mah ketika ibu nemejol ka pangaosan bakat tingku sumangat ya. Wah di langkungan, di cepengan mastakana. Ari ibu orang Arab Bu puntennya, orang Arab upami aya liungan anjeunna hoyong kapayun. Nah upami aya 2 anu ngawagal di cepeng 2 mastaka. Ya Bu. Menurut ibu eta bermuruah teu? Henteu versi mana? Pangalengan. Kami di Arab mah eta teh sopan eta teh gitu. Tidak apa-apa di sana mah. Jantan kedah diperhatoskeun tiru perkara anu tadi, bade secara agama, bade secara akal pikiran ataupun secara adat istiadat, maka seseorang dikatakan bermuruah. Contoh, upami aya sepuh pamegat amek gitu di orang Arab. Kantun we Bu janggotna dicepeng. Gitu. Eta teh menggambarkan permohonan maaf. Gitu. Jadi pami sepuh pamegat amek ka murang kali istri, ka murang kali pamegetna ataupun ka cepeng we enggal gitu. Eta nyungkeun hapunten. Si bapak amek tuh kawawak teh ibu teh kana janggotna. Kumaha teh Bu? Kalah beuki amek cicing. Keur amek can anggeus amekna. Nah, wih ini kanu tadi Bu. Jantan muruah teh hiji kekuatan jiwa, kaluarna tina manah, anu kadua cirina teh ngalahirkeun perilaku-perilaku anu sae, anu katilu menimbulkan pujian tinu sanes. Nu kaopat syaratna kedah memenuhi 3 sudut pandang berbeda. Hiji sae saur agama, anu kadua sae oge saur akal pikiran, anu katilu luyu sareng adat istiadat setempat. Sae saur adat tapi saur agama teh sae tidak bermuruah. Sae saur akal tapi saur adat awon, saur agama komo awon, tidak bermuruah. Sae saur agama tapi teu merhatoskeun kana adat jeung akal pikiran, tidak bermuruah juga. Ieu oge ngagambarkeun Bu,
yen agama teh moal mungkin bertolak belakang sareng akal. Sekali deui, agama moal mungkin bertolak belakang sareng akal. Kumargi anu diatur ku Allah teh akal, pikiran, kehidupan, perbuatan manusia. Jadi lamun aya manfaat bertolak belakang jeung agama, secara akal bermanfaat tapi saur agama tidak bermanfaat, kedah diparios deui palebah mana manfaatna. Da pasti agama mah tidak bertolak belakang dengan akal dan pikiran manusia. Nah, contoh Bu, surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, "Qul bejakeun ku anjeun Muhammad." Kumaha Allah, "Innama tayalian harrama anu diharamkeun Robbiya pangeran kaula." Anu diharamkeun ku Allah teh al fawahisya, paripolah anu maksiat, perbuatan keji. Nu kumaha ma doharo minha wa ma batona. Bade maksiat anu nemrak, bade maksiat anu nyamuni, anu nyumput. Tinggal Bu, moal mungkin seorang jalmi ngagaduhan muruah upami berbeda antara apa yang diperlihatkan dengan sesuatu yang ada dalam hatinya. Beungeut yang hareup ati mungkin lain di hati, lain di mulut gitu. Moal gaduh muruah. Muruah mah kada sesuai antara hati dan perbuatan. Upami ibu langkung tebih belajar tentang bahasa tubuh Bu kedah. Tapi dah ibu mah pasti ku Allah diajarkeun. Sapertos murang kalih nangis ibu mah terangnya hartosna. Terang Bu? Tah, hoyong nen lapar hareudang naon deui? Amek ka bapana. Ku ibu mah tiasa dibentenkeun. Wal isma nebihan dosa, wal bagya sarta nebihan perkara ngalanggar hak manusia anu teu dibenerkeun ku syariat. Pelanggaran al bagyu bi ghairil haqqi wa an tusyriku billah, diharamkeun pikeun aranjeun musyrik ka Allah. Malam yunzil bihi sultanan, anu Allah diharamkeun ka anjeunna musyrik jeung hiji perkara anu Allah teu nurunkeun hujjah, teu nurunkeun dalil pikeun musyrik selain ka Allah. Jadi maksudna Bu, upami urang milarian dalil tina Al-Fatihah sampai An-Nas, atanapi milarian hadis dari seluruh kitab-kitab hadis, moal kapenak hiji dalil oge ngeunaan kengengna musyrik. Termasuk punten menganggap Nabi Isa sebagai putra Allah pun tidak ada dalilnya. Engke ku ibu tiasa diaos dina surat Yasin diantawisna. Ada kisah 3 orang nabi yang diutus oleh Nabi Isa ke satu bangsa Romawi. Naon nu diajarkeun ku aranjeunna? Tauhid. Kedah beribadah mengunggul ka Allah. Jadi tidak pernah Nabi Isa mengajarkan harus menyembah beliau. Wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sarta Allah ngaharamkeun ka aranjeun ngaya-ngaya perkara anu dicarioskeun teu luyu jeung naon anu ku anjeun kauninga, mengatakan sesuatu apa yang engkau tidak ketahui. Bu, naon kaitan sareng muruah? Wih di kanu tadi. Ma dhahara minha wa ma batona. Eta diantawis. Jadi ketika orang hoyong janten pribadi yang bermuruah, muslimah yang bermuruah teh harus sesuai antara hati dan perbuatan gitu. Kedah sesuai antara apa yang ada di dalam dan yang ditampakkan di luar. Ketika urang ngalaksanakeun hiji amalan kedah ditampi
ku Allah. Syarat kedah ditampi ku Allah. Non syaratna? Nu kahiji ikhlas. Anu kadua sesuai sareng aturan. Pami ikhlas sungguh teu sesuai sareng aturan teu ditampi. Sesuai sareng aturan tapi teu ikhlas sami. Sesuai henteu ikhlas henteu komo. Nah, eta gambaran bahwa kesesuaian antara hati dan yang dilakukan itu sebuah keharusan. Rasulullah SAW oge negeskeun, innama tayalian buistu kaula diutus liutammima pikeun nyampurnakeun makarimal akhlak anu mulia. Bu, nu disebat akhlak mulia teh nu dilebat atawa nu di luar? Duanana. Jadi hebatna pendidikan Rasulullah teh af'alul qulub sareng af'alud dhahirah. Membina hati dan membina perbuatan secara dhahir. Contoh Bu, kaitan sareng muruah. Hadis riwayat Bukhari. Inna estu mimma diantawis perkara adrokan nas anu diwariskeun ka manusia min kalamin nubuwatil ula ti para nabi generasi pertama. Sadayana nabi sami ngawariskeun teh naon ajaranana idza lam tastahi upami anjeun parantos teu kagungan rasa kaisin pasna masyita prak pidamel ku anjeun perkara naon anu ku anjeun dipikarep. Tos teu gaduh ka isin mah sok weh kumaha dinya. Kinten-kinten jalmi anu ngalakukeun perkara tos teu gaduh raos ka isin, gaduh muruah atawa pinteu? Tos henteu. Terlebih dalam pribadi seorang perempuan. Istri mah aya langkung dalam hal rasa malu. Eta margina Rasulullah Bu diantawis akhlakna digambarkan rasa malunya Rasul itu seperti seorang anak gadis yang sedang dipingit. Jadi Rasul mah isina nate sapertos gadis nya sapertos anu nuju di pingit. Kumaha ta gadis nuju dipingit Bu? Emot keneh kapungkur nuju dipingit satu acan dipungut bade ka warung ge culang cileung gitu bisi aya si manehna. Rasulullah mah isina dina hal naon? Isina teh dina hal perkara anu teu aya mangpaatna, dina hal perkara anu teu aya gunana gitu. Benten deui engke dina hal-hal anu mendatangkan kebaikan dan pahala. Maka saur Nabi di antara ajaran umat satu acan urang para nabi sami ajarana idza lam tastahi pasna ma syi'ta. Upami tos teu gaduh rasa kaisin mah sok we pidamel setiap perkara teh kumaha anjeun. Berarti Bu anu gaduh rasa isin anu pribadina bermuruah kumaha hirupna? Penuh dengan batasan geus. Tetiasa anjeunna berprinsip kumaha abi, kumaha aing persib nu aing hirup aing saha maneh aing tidak bisa. Jadi seorang muslimah bermuruah mah hidup nanti penuh dengan batas. Di katuhu aya batas, di kenca aya batas, di payun aya batas, di pengker aya batas. Wihdi kana pengertian tadi bahwa muruah itu kekuatan jiwa yang menjadi norma mendatangkan satu kebaikan yang dipuji oleh orang lain. Ari pujian sumpingna ti saha? Ti orang lain. Engke ti Allah nama syar'an baik dari Allah atau Rasul, aklan baik secara akal pikiran, urfan baik secara adat kebiasaan gitu. Berarti muslimah bermuruah mah selalu punya spion dalam hidupnya.
Jadi masang spion teh sanes dina mobil sareng motor hungkul ka mamana teh dicacanak we spion teh. Jadi dina tudungna teh aya spionan 2. Siap Bu? Di spionan. Jadi bade milampah hiji perkara teh culang cileung heula. Ieu teh pantes teu dumasar agama, leres. Ieu teh sae teu dumasar akal. Ieu teh ngalanggar adat kebiasaan henteu gitu. Nah, ieu pribadi yang bermuruah. Bab contoh ki abdi naros ka ibu. Siap Bu? Nu teu masihan contoh teu kenging uwi pokona. Nya disetrap pokona mah. Contoh muslimah bermuruah kumaha, contoh muslimah tidak bermuruah kumaha. Moal hati abdi contoh nanti ibu pokona. Nabi negeskeun, al haya'u ari rasa kaisin teh syu'batun mangrupikeun syu'bah. Syu'bah teh dihartoskeun cabang, upami dina tangkal mah regang, tangkai minal iman tina kaimanan. Hartosna naon Bu? Teu sampurna kaimanan hiji jalmi mun teu gaduh rasa kaisin. Sakali deui Bu. Teu sampurna rasa kaimanan hiji jalmi mun teu gaduh rasa kaisin. Di jilbab, sok salat, getol pangaosan. Naon deui Bu? Zakat infak sedekah. Tapi teu gaduh rasa kaisin. Sampurna teu kaimananana? Contoh, dah bab ibu contoh mahnya, dah aku ibu juga bayang oh anu cina gitu. Kulan, nya bona masihan contoh, juga ibu juga emot teh. Seueur pisan contohna. Nah, kieu Bu. Tina hal ieu timbul patarosan. Bu, ari ukuran soleh jalmi ibadah atau hasil ibadah? Contohnya, atau lamun hasil teu kudu ibadah? Atau ibadah heula? Atau hasil heula? Sapertos kieu. Ari nu ngalebetkeun ka surga teh naon? Amal. Amal nu mana? Sae contohna salat, saum, pangaosan, zakat, infak, sedekah eta teh nu ngalebetkeun ka surga. Ciri yen salat ibu teh ngajantengan ibu lebet ka surga kumaha cirina? Alhamdulillah abdi tos salat insyaallah surga gitu. Tah cirina teh kumaha? Bu, tah eta. Jadi sabada dipaluruh sabaraha ayat sareng sabaraha hadis. Jadi unik Bu kalkulator Allah mah. Aya jalmi pelacur kelas kakap. Tapi lebet ka surga sakadar gara-gara mangyanakeun cai nginum punten pikeun seekor anjing sebelum dia meninggal dunia lebet surga. Aya oge seorang istri solehah luar biasa solehah tapi lebet ka neraka gara-gara ngukut kucing diantep sina pae. Jadi anu ngalebetkeun ka surga teh masihan cai ka anjing atawa salat. Tah jadi bingungnya. Sakali deui balikannya ti awal. Wios Bu lieur-lieurnya. Nu ngalebetkeun ka surga teh salat, saum, zakat, haji, wah sagala we. Nah, aya nu lebet ka surga nya, aya nu lebet ka surga sakadar masihan cai nginum ka anjing, anjeunna teh pelacur kelas kakap. Teu acan kabujeng tobat ngan hari teh pas anjeunna bade ngantunkeun teh tobat ka Allah teh acan kabujeng salat, saum teh acan Bu. Ngan nalika tos niat tobat anjeunna teh ninggal aya anjing ngelel dina hadis teh dipasihan masihan teh nya teh turun ka lembah Bu nyanak cai dicana ku sapatuna pasihkeun anjing teh ngelel keneh turun deui anjeunna teh
Kira-kira sepatu pelacur kumahanya bentuknya? Jangkung merenya. Nah, terus aya harita kondisi raksukanana kumaha tah? Nah, cigah ibu. Nah, Bu. Geletuk teh maot ku Allah dihisab ka surga. Terus, Bu. Aya deui anu muslimah sejati, ku Allah teh dilebetkeun ka neraka naon? Anjeunna teh gaduh ucing di bumi teh dina hadis teh. Di paraban henteu kitu, Bu. Lajeng di kaburkeun dikencarkeun sangkan neangan hakaneun ku sorangan ya henteu. Dicangcang teu di paraban gitu. Diberi harapan tapi tak ada kepastian gitu, Bu. Nah jadi kadinya nya. Gitu. PHP Bu itu si istri teh paeh dah Bu. Nah, kuy deui Bu kana patarosan. Jadi anu ngalebetkeun ka surga teh masihan nginum ka anjing atawa salat. Nah, Bu, pertanyaan itu, Bu, pertanyaan eta teh kedah menyadarkan diri kita. Naon kesadaran nu aya dina diri urang? Tetep weh anu jadi kekuatan teh naon nu aya dina hate. Sing ikhlas salatna kitu. Sing luyu jeung aturan. Kumaha salatna sesuai sareng aturan, beres salat aya akhlak anu nerap dina kahirupan. Punten Bu, ngagambarkeun pahala jeung dosa teh ulah disamikeun sareng laporan keuangan. Ibu teh dina kertas laporan amal soleh, 1 sholat, 2 saum, 3 pangaosan, checklist dosa. Terus direnengkeun ke ibu, cenah aya keneh saldo. Aneh. Dibanding-banding gitu. Cenah abi amal solehna tos sakieu, cenah seueur keneh. Dosa mah neme hiji, pireng ge hiji tambahan deui Da ieu cenah saldona seueur keneh. Tidak, Bu. Bisa jadi amalan anu sakitu seueur teh seep ku hiji dosa anu kurang dianggap sepele. Oge sami aya dosa anu sakitu seueur bisa jadi ku Allah dihapus dengan satu amalan yang kita anggap kecil. Kartos Bu. Nah, jadi urang teu apal dosa mana anu bakal ngasupkeun urang ka neraka, mangka bade ageng bade alit entong. Bae da ieu mah leutik cenah cek dina pangaosan oge dan kieu mah bisa dihampura. Nya tapi pan saur Allah tiasa jantan kalkulator Allah harita mah kanggo ibu ageng. Nah da ibu ngartos eta teu kenging. Tapi anggur dilabrak gitu. Benten kan pelanggaran kuno terang sareng kuno terang gitu. Sami ketika aya amal soleh alit, moal bab eta mah da dina hadis ge leutik. Pahalana kangen yang anu gede. Abek teh nu eta teu kapegawe nu badag henteu. Akhirna henteu weh gitu Bu. Kantos Bu. Jadi kalkulator Allah itu berbeda dengan kalkulator kita. Nah, orang yang memiliki muruah, Bu, muslimah yang memiliki muruah, terkadang sesuatu itu boleh kengeng Bu. Tapi anjeunna teh menimbang pantes teu nya kitu Bu. Bae da meunang, heueuh ngan pantes henteu. Pantes ceuk saha? Pantes saur Allah, pantes saur Rasul, pantes saur akal pikiran, pantes saur adat kebiasaan. Artinya Bu, setiap kehidupan teh diislamisasi, kumaha ngaislamkeun sagala rupa dina kahirupanana. Contoh Bu, contoh. Engko tadi cenah ulah aya contoh, tapi tadi contohan teu rame nya Bu nya. Contoh Bu, contoh. Hari Ibu wegah olahraga? Wegah Bu. Survei membuktikan mau laki-laki mau perempuan Bu, anu rajin olahraga dengan yang tidak berbeda dalam tingkat kebahagiaan. Jadi anu sering olahraga mah langkung mudah bahagia dibandingkan dengan yang tidak berolahraga. Mata Ibu sedih wae teh Ibu teh kudu olahraga. Olahraga Bu. Atuh Bu olahraga teh sanes kedah anu berat-berat wae, anu ringan-ringan wae gitu olahragana.
Kumaki Bu, olahraga teh ngajantenkeun peredaran darah lebih lancar gitu Bu. Ngajantenkeun otot-otot urang henteu tegang. Ibu percanten teh ka abdi, da abdi sanes ahli olahraga. Pun biang Bu, seberas ibu yakinnya, pun biang kan potongnya sampean katuhuna. Ketika sudah beres dioperasi, mau belajar berdiri dengan kaki yang kiri tetiasa Bu. Ternyata kaki yang kiri teh melemah. Sampai sama dokter ini ototnya mengerut, darahnya menjadi tidak lancar, sampai ini jantan ngalitan. Terus karena jantung paru-paru jeung sajabana. Apa salah saya Dok? Ibu tidak digerakkan, tidak dipaksakan untuk berdiri. Itu. Nah, itu contoh kasus. Nah, jantan weh beuki stres, ayeuna dirujuk weh ka mana Bu Ica? Psikoterapi, psikiater. Psikolog. Gitu. Jangan dirujuk, kedah direhabilitasi, dilatih gitu. Nah, itu contoh kasus Bu. Maka ketika ibu semakin banyak bergerak akan semakin bahagia. Jadi lamun ibu pangaosan mapah atoh Bu, olahraga bahagia. Ari ibu dari hati yang paling dalam Bu. Wah, ibu teh gede gitu. Itu teh sehat. Laras Bu sehat eta teh. Nah, maka ketika seseorang Bu membutuhkan olahraga, normal tuh secara akal normal. Kemudian secara adat kebiasaan normal. Bagaimana Islam mengatur tentang olahraga ibu? Saur Islam kumaha? Bu, ibu teh bade olahraga, ibu teh wawartos ka Islam. Islam abi bade olahraga, saur Islam kumaha? Mangga ibu teh sawios-wios, mung hiji ibu kadenya oratna cenah saur Islam teh. Nu kadua kade bilih aya bapak-bapak noong, ibu kedah ninggal di mana ya olahragana gitu. Oh cenah nutup orat ulah aya nu noong. Terus naon deui Islam? Naros deui ibu teh ka Islam. Ibu kedah biasa mengatur waktu olahraga, ulah lamiting, ulah sekedap teuing. Survei juga membuktikan Bu, upami olahraga seueur teuing eta ge awon. Upami tara olahraga sami, jadi si negara tengah. Ketika ibu teh syarat menutupi aurat beres, syarat tidak menimbulkan syahwat beres, kemudian tidak terlalu lama beres, laksanakeun gitu. Dan muruah mah sanes penjara anu mengekang ibu tidak boleh ini dan itu, tinggal diislamisasi. Bagaimana caranya agar tetap diridhoi oleh Allah? Heula Bu, contohna sakitu heula, diawet-awet tuh. Dina surat Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum. Prak pigawe ku anjeun naon perkara anu ku anjeun dipikarep. Innahu bima ta'maluna basir. Saestuna Allah maha uninga, maha ningali kana naon perkara anu ku anjeun dipilampah. Bentena Allah maha ningali sareng urang ningal naon bentena? Abdi ningal, ibu ningal, Allah maha ningali naon bentena? Pami urang mah ningal teh terbatas naon anu katinggal. Tapi Allah mah ningal teh sareng eusi hate urang. Eta bentena. Maka maha adilna Allah Bu, meunteun kana paniatan. Jalmi mah sesah kanggo meunteun kana paniatan gitu. Naon we anu dipeunteun teh anu nemprak, anu katawis. Ayeuna urang nyanak contona anu sae nya Bu nya. Tadi contoh dina kahirupan urang, ayeuna urang nyanak contona anu sae Bu. Urang canak contoh dina sekian banyak contoh Bu, muslimah anu gaduh muruah teh diantawisna Fatimah. Dina hadis riwayat Bukhari Bu, ti Aisyah sahana Fatimah inung tere sekali deh Bu, Aisyah teh inung tere Fatimah. Jadi tidak semua ibu tiri itu jahat. Contohnya saha Aisyah gitu. Sok sanaos kantos kan aya riwayat, kumaha Bu riwayatna? Nalika Rasulullah teh
bade ngantunkeun pan engkena teh meninggal teh di atas pangkuan Aisyahnya leres dina dada Aisyah pan Rasulullah ngantun dugieun ka lepna Rasulullah teh dina pangkuan Aisyah. Tah sateu acan Rasulullah ngantunkeun pisan Rasulullah teh nyauran Fatimah ka dieu neng diharewosan ku Rasulullah teh diharewosan jeung Fatimah teh nangis diharewosan deui nu kadua tiba-tiba Fatimah teh tersenyum tah harita mah Aisyah teh rada kumaha gitu Bu hatena teh naonnya cenah itu ngaharewos naon cenah aya abdi teh diharewos tah Bu tos ngantunkeun Rasulullah namanya naroskeun Aisyah ka Fatimah teh neng ari harita ama ngaharewos naon ka neng harewosan anu kahiji neng teh jughing nangis harewosan anu kadua neng seuri ama ngaharewos naon ka neng saur Fatimah naonnya nyebatna Umi gitu bunda nya ka inung tere ieu teh Bu ka inung tere mohon bunda harita teh nalika ngaharewos nu kahiji Rasulullah nguningakeun yen anjeunna teh sakedap deui bade ngantunkeun nya abi teh nangis gitu nah Bu nangis Bu ari Fatimah teh Bu satu-satunya putri Nabi dibandingkan putra dan putri Nabi yang lainnya panusan semua ngarantunkeun jadi Fatimah mah merasakan kasih sayang ibu bahkan ibunya sudah dalam kondisi Islam Khadijah nu kadua Fatimah teh kaurus pisan katungkulan pisan ku Rasul sampaikeun ka Rasul ngantunkeunana anu katilu Fatimah di bumi Rasulullah teh menjadi gadis yang memiliki kakak-kakak yang sudah menikah Zainab sareng Ruqayyah harita tos nikah nalika Fatimah kecil teh kalebet Ummu Kulsum ge sakedap deui bade nikah sabada engke Ruqayyah ngantunkeun Ummu Kulsum oge ditikah ku Utsman bin Affan jadi Fatimah teh menjadi pribadi seorang gadis anu dibina ku bapak langsung anu begitu luar biasa soleh mendapatkan kasih sayang dari ibu anu luar biasa soleha teras gaduh raka-raka oge saroleh jeung soleha gitu. Jadi teu aneh upami Fatimah menjadi pribadi anu saur Rasul disebat ketua pemudi di surga. Jadi Fatimah teh ketua pemudi di surga. Nah, Bu. Fatimah nguningakeun di harewos anu kahiji teh nguningakeun ama bade ngantunkeun. Ari nu kadua cenah anjeun jug seuri ngaharewos naon ama ka anjeun. Kumaha saur Fatimah, Bu? Ama teh ngaharewos sakedap deui abdi ge cenah bade nyusul. Nu diwartosan bade maot kalah seuri. Ieu mah aya nu ngaharewos ka ibu nuju teu damang. Teu damang naon Bu contona? Jantung misalnya juk pas ngalayat teh Bu kamari ge tatangi abdi jantung maot sia kumaha juk langsung ibu teh senyum alhamdulillah gitu ieu mah di wartosan bade maot teh seuri naha seurina palebah mana aya tambihna ka dituna sakedap deui abdi bade nyusul berarti pami nyusul Rasul ka surga ka neraka. Jadi hadis eta teh nguningakeun Fatimah dijamin masuk surga matak seuri gitu. Ila mun hayang ka surga kedah naon heula Bu? Maot heula nya. Ai we tong serius teuing Bu kalem Bu. Jadi mun hayang ka surga kedah naon heula? Maot heula. Ira bade maot? Tah mangka urang kedah maot tina kayaan soleh teh nya kumaha terang iraha bakal maot jeung ka surga teh kedah maot heula ka surga teh kedah maot heula. Nah urang nyanak contoh Fatimah Bu tentang muruah riwayat Al-Bukhari ti Aisyah ibu tiri Fatimah kumaha saur Aisyah saur ibu tiri Fatimah Rasulullah SAW ngandika saur Nabi sayyidatu nisa'i ahlil jannah arbaun
Para pemimpin perempuan di surga itu ada 4. Jadi itu para ketua di surga, para pemimpin. Jadi teu nanaon, Bu. Da ayeuna ketua ranting piraku aya 2an pasti nyarira. Ibu misalnya aduh sanabira janten ketua. Wios Bu teu janten ketua di ranting mangke di surga. Atau mudah-mudahan ketua ranting di dunia, ketua ranting di surga. Kayak mana cenah ketua ranting mah? Jadi nu penting mah bagaimana menggapai kemuliaan di surga. Aya 4 pamimpin muslimah di surga. Nu kahiji Maryamu. Maryam binti naon Bu? Maryam Imron. Maryam binti Imron ibu nasabu Nabi Isa alaihi salam. Nah Maryam nugikeun ka solehah didikan saha Bu? Nabi Zakaria. Di mana dididikna? Di Baitul Maqdis. Hiji tah. Jadi tidak mungkin Bu ada seorang istri solehah lahir dari lingkungan yang jelek, tidak mungkin. Sok Ibu buka setiap sejarah, istri-istri solehah itu selalu lahir dari keluarga yang soleh dan solehah. Selalu ada peran saha di dinya teh. Oke, geranya orang sebatan hiji-hiji. Nu kadua, Fatimah. Nah, ieu nu bakal dijadikan contoh. Fatimah binti Muhammad. Si bungsu anu engke bakal ditikahkeun sareng Ali. Bu, Ali sahana Fatimah? Urang pancakaki. Fatimah binti Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Sampai Abdul Muthalib. Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Tah sami tah tadi Abdul Muthalib, ieu Abdul Muthalib. Berarti Fatimah ditikahkeun ka Ali. Naon ka naon eta teh? Sepupu ka naon? Ka kapirai ka emang. Ka emang, alo ka emang. Alo ka emang. Jadi kengeng alo ka emang. Kenging tadi contohna. Enak kieu Bu. Alo ka emang 2 kali. Oh nya, alo emang. Oh iya, eta muhrim, ieu mah jadi 2 kalinya. Jadi kahalang ku benar. Mertuanya teh berarti gigir. Tah gitu. Aki ya. Gerabu jantenan deui. Fatimah. Ya mang tigigir. Nya laras mang. Aki mang tigigir. Mertuanya teh mang tigigir. Tah gitu. Fatimah, Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Ali, Abu Thalib, Abdul Muthalib. Jadi ari darajat Abu Thalib mah sami sareng Abdullah. Jantan Nabi Bu. Fatimah, Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Ali, Abu Thalib, Abdul Muthalib. Upami derajat Abu Thalib sami sareng Abdullah. Derajat Nabi Muhammad sami sareng Ali gitu. Jadi anu ditikahkeun teh Ali ka Fatimah gitu. Jadi emangna emang ti gigir. Jadi Ali teh sanes rai sanes raka Nabi Muhammad leres. Ai Ali rakana Nabi Muhammad sanes. Rai Nabi Muhammad sanes tapi murang kali raka murang kali Ali teh murang kali rakana Nabi ramana Nabi Muhammad raka rama jadi naon emang murang kali emang pan Abdullah teh bungsuna Abdul Muthalib leres Bu jantan upami murang kali nikah ka emang sareng uwa mah kengeng teu kengeng abdi gaduh murang kali istri ditikah ku pun adi tidak boleh. Tapi pami murang kali abdi ditikahkeun ka murang kali pun adi kengeng teu? Kengeng eta mah. Kengeng. Jadi abdi gaduh murang kali
ditikahkeun ka murang kalih rai abdi itu boleh. Itu tidak termasuk muhrim. Dan ketika sudah dewasa tidak boleh bersentuhan. Sedangkan dina Sundamanya jadi biasa aja. Gitu. Jadi jika abdi gaduh murang kali istri atau nabi pamagat pun adi gaduh murang kali istri atau nabi pamagat itu boleh ditikahkeun. Anu teu kengeng teh abdi nikah ka murang kali pun adi eta teu kengeng. Gitu. Nah, Khadijah, Bu, Khadijah di istri Nabi. Asiyah, Asiyah Bu, istri Fir'aun. Bu, upami ibu naros saha nu nyababkeun kasolehan Asiyah. Da moal mungkin Asiyah teh juk soleh we teu gaduh guru, teu gaduh panutan, teu gaduh teladan. Dalam teori pendidikan Bu, tidak mungkin seseorang itu berhasil tanpa ada teladan. Pasti Asiyah gaduh teladan. Saha teladan Asiyah? Tuh, halo. Saha nu mangaruhan hate Asiyah dugikeun ka anjeunna solehah sampai dijamin masuk surga? Saha? Murang kalih kukutna saha? Nabi Musa. Leres Bu? Kan Siti Asiyah teh garwana Fir'aun. Nya, Asiyah teh garwana Fir'aun. Tah anu mangaruhan kasolehan Asiyah teh saha? Nabi Musa. Jadi anu nampi dakwah Nabi Musa teh diantawisna teh saha? Inung kukutna. Pan kapungkur teh nalika Nabi Musa keur orok keneh dipalidkeun ka Sungai Nil, anu nyalametkeun teh saha? Iya kan Ibu Asiyah. Terus diurus di istana. Ketika sudah beranjak dewasa, Nabi Musa dakwah ka Fir'aun. Fir'aun mah nolak, sanu nampi ta eta. Tah kitu Bu. Jadi urang kedah semangat dina berdakwah teh nya tiasa janten anu dituju ku urang mah teu nampi panginten di sisi tigigirna anu kenging. Harita Nabi Musa dakwah ka Fir'aun, Fir'aun mah teu nampi. Anu nampi saha? Garwana Siti Asiyah. Saur Rasul pamimpin di surga teh Maryam binti Imron, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, Asiyah garwa Fir'aun, inung kukut Nabi Musa. Urang canak hiji upami dijelaskeun opatanana bilih dugieun ka magrib. Sanu bari dicanak Fatimah tentang muruah. Contoh Bu. Abu Hurairah nguningakeun, "Lamma nazalat hadhil ayah," nalika turun surat Asy-Syu'ara ayat ka-214. Allah ngadawuh, "Wa angdir ashiratakal aqrabin." Paparinan pepeling ku anjeun Muhammad dulur-dulur anjeun anu deukeut. Qoman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngadeg di payuneun kulawargina. Jadi Nabi diparentahkeun kedah dakwah ka kulawarga. Panada saur Nabi anjeunna ngagero, "Ya Bani Ka'b bin Lu'ayyin," yeuh Bani Ka'ab bin Lu'ay. Bani teh bu kulawarga karuhun. Yeuh kulawarga Ka'ab bin Lu'ay. "Anqidu anfusakum minan nari," saur Rasul, salametkeun diri anjeun tina panasna seuneu neraka. Ieu teh ka kulawarga. Bu, Rasul memberi peringatan kepada keluarga, salametkeun diri anjeun tina seuneu neraka. Padahal anjeunna teh Rasul. Henteu kieu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulur abdi kalem. Ayeuna mah abdi teh tos dinobatkeun janten Rasul. Surga aman, tiket tos di abdi. Insyaallah lebet. Nya. Ibu, kamari kajal sarupat lebet? Lebet kengeng tiket tak. Ieu mah ku Rasul teu dijamin tiket surga. Saur Rasul, salametkeun diri anjeun tina panasna neraka. Ya Bani Abdi Manaf, disebat deui karuhun nu kadua, yeuh kulawarga Abdu Manaf, anqidu anfusakum minan nar, salametkeun diri anjeun tina panasna seuneu neraka. Ya Bani Hashim,
Ya Bani Hashim ankidu anfusakum minan nar, salamatkeun kulawarga anjeun diri-diri anjeun tina sana neraka. Ya Bani Abdul Muthalib, ya Bani Abdul Muthalib ankidu anfusakum minan nar, salamatkeun diri anjeun tina panasna sana neraka. Rasul menyebut lebih khusus, tinggal Bu. Ya Fatimatu binti Muhammad. Bu, padahal murang kalih Nabi teh bukan satu. Nah, ieu istimewana Nabi ka Fatimah. Ya Fatimah ankidi nafsiki, ieu teh sanes nafsika. Nafsiki minan nar. Salamatkeun diri anjeun tina panasna neraka. Padahal ieu teh kamurang kali. Bapaknya Nabi, bapaknya Rasul, miwarang kamurang kalih neng geulis solehah, salamatkeun diri anjeun dina sana neraka. Fa inni la amliku laka minallahi syai'a. Saur Rasul kulantaran kaula teu ngagaduhan kawasa nanaon pikeun diri anjeun di payeunan Allah sakedik oge. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Kuring mungungkul bisa nyaah ka aranjeun teh silaturahmi di dunya hungkul. Bu, upami pernyataan Rasul seperti ini berarti anu ngalebetkeun Fatimah ka surga teh naon? Amal anjeunna anu didadasaran ku keikhlasan sareng sesuai sareng aturan. Apakah garis keturunan Fatimah binti Muhammad teh berpengaruh? Demi Allah henteu. Teu ditaros ku malaikat penjaga surga teh. Sebutkan nasab Anda. Fatimah binti Muhammad. Ya, masuk. Sok cenah ieu orang mana cenah? Turunan sahabi cenah Rama. Anu turunan anu nya saya masuk gitu mau. Nah itu peringatan kanggo urang oge kulawarga urang, pada akhirnya ada masa di mana kita teh masing-masing nyalametkeun diri urang sewang-sewangan gitu. Kumaha diantawis akhlak Fatimah ngeunaan muruah. Nah ieu nama riwayatna ti Ali, alina saha sahana Fatimah Bu? Carogena saur Ali kudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Rasulullah SAW dipaparinkeun disumpingkeun ka anjeunna sabyin atau nabi sabyun aya nisa sabyan. Kuninga ibu hartana sabyan sabyun. Eta teh hartosna teh naon cing Bu? Tawanan perang. Tawanan perang eta teh hartosna teh. Paingan atunya tertawan hatinya. Nah, jadi kadinya, Bu. Ada seorang tawanan perang disumpingkeun ka Nabi. Ali teh terangeun Bu, terangeun Ali teh pakola Aliun li Fatimah. Tuh, tinggal Bu. Ali teh curhat ka Fatimah, "Neng, Bapak siapa anjeunna teh gaduh tawanan perang." Biasana Bu tawanan perang teh kadituna teh janten hamba sahaya gitu maksudna. Saur Ali teh ka Fatimah, "Ikti abaki, tepangan jik ama ku Neng." Nah teh ku Ali, nah Ali gaduh kahoyong, hoyong gaduh hamba sahaya. Rasul punya tawanan perang. Henteu Ali nu langsung mayun ka Rasul tapi nyuhunkeun bantosan Fatimah. Nah ku Fatimah. Nah sugan we atuh cenah ku murang kalina mah jug ACC. Gitu Bu. Ibu gaduh kahoyong ka mertua, isin cenah. Pak ku bapa we nyariosna naon? Apan bapa mah budakna. Sugan we ACC gitu. Sami si bapa ge gaduh kahoyong ka mertua ka ibu Rama, ibu teu wantuneun kumaha we kumaha gitu. Pasalihi khodiman naqi bihil amal. Suhunkeun ka ama khodim teh pembantu.
naki bihil amal supados tiasa ngahampangkeun kana padamelan. Fa'atat abaha mangka Fatimah nepangan ramakna hina amsat nalika pasosore. Pakola laha teu acan oge nyarios kitu Bu ngartoskeunana. Teu acan oge nyarios Fatimah teh ka saha? Ka Rasul. Ujug-ujug Rasul naros. Malaki ya bunayyatun. Murang kalih ama anu geulis. Wahai anak gadis kecilku. Nah, jadi teh sok sanaos Fatimah tos nikah nyaah deudeuhna Rasul ka Fatimah henteu robih. Wahai anak gadis kecilku gitu Bunayyah teh. Malaki aya kaperyogian naon gitu. Jadi sepuh mah naon Bu? Sensitif. Ibu teh jug nepangan ka sepuh teh jug naros sepuh teh acan nyarios oge aya naon neng gitu. Aya peryogi naon, aya nu tiasa dibantos, nuju aya masalah naon. Matak Bu punten Bu, di antara adab dalam menjaga rumah tangga jangan segala hal disampaikan kepada orang tua. Eta mah bade ka orang tua urang, bade ka mertua. Kulantaran para ulama nguningakeun di antara sebab hancurnya rumah tangga teh ketika pihak orang tua ikut campur kepada urusan rumah tangga. Sedangkan peribahasa mengatakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Urangna ulah comel teuing ka kolot. Ulah sagala teuing didugikeun. Kulantaran kieu, ibu mah jeung si bapak tos beres, kolot masuk rada awet. Neteuli nyeri hatena teh rada awet gitu, duka dipormalin kumaha eta teh. Nah, maka tahan we heula dan kege beres insyaallah. Kajaba upami laras-laras teu tiasa dibereskeun, neme ka sepuh. Tai ge kitu Bu, juk naros Rasul teh ya malaki ya bunayyah. Qalat saur Fatimah kumaha Bu? La syai'a. Henteu cenah amat teu aya nanaon. Pantas bari kulu mas kalemes nya Bu. La syai'a teu aya cenah ama. Jitu li usallima alaika. Ieu mah bade nepangan ama teh bade salam we cenah sono ka ama. Tos lami tetepang sareng ama bade karek kamari ieu teh papanggihna teh. Wastahyat antas ala syai'a. Ieu Fatimah teh isin bade nyuhunkeun naon anu dipesenkeun ku saha? Ku carogena. Bu, itu hadis teh panjang mungku abi di pondokan teh pilih panjang teuing. Bu, ieu Fatimah nepangan Rasul waktos naon? Sore, laras. Ieu teh hadis teh panjang Bu. Kadituna teh wengi na teh jol deui Fatimah teh. Jol deui aya naon neng saur Rasul. Henteu cenah ieu we sono ka ama. Apaan karek tadi cenah neng teh ka dieu teh. Henteu. Tos gitu Bu, 3 dinten kemudian sumping deui. Jol deui aya naon neng henteu cenah. Sampai ka teu kedalna. Akhirna Ali turun tangan. Halik cenah ku akang. Ali teh jeung toroyo Bu, nepangan Rasulullah. Aya naon cep? Jug langsung to the point-nya pamagat mah kieu cenah Bapak. Abi teh wegah pembantu kanggo ngabantos padamelan di bumi. Hawatosna tuang putra teh lalecet pananganna teh naon ngadamelan roti. Bu ari ibu mah kitu tah, ieu mah kieu Bu. Orang Arab itu zaman dahulu sering membuat roti untuk sarapan pagi. Tapi kulantaran bahan gandum yang digunakan oleh keluarga Rasulullah tidak sebaik para hartawan. Jadi si bahan roti teh teuas. Nah di antawisna sok lalecet panangan Fatimah teh gitu. Sok atuh cenah nyungkeun khodim ka Rasul supados teu capek teuing pada melanusan soget jasa kabantos. Gitu Bu. Naon kaitan sareng muruah? Cacak-cacak Fatimah teh nepangan sepuhna nyalira tapi isin. Nah isin kumargi gaduh muruah. Akhirna ku Ali berarti cenah Ali teh gaduh muruah. Ali oge gaduh muruah matak miwarang heula ka saha? Ka Fatimah oge gitu. Akhirna ieu teh Bu pami dipanjangkeun mah
Ku Rasul diajarkeun aya nu langkung sae tibatan pembantu naon upami anjeun bade kulem bacakeun ku anjeun Allahu Akbar 34 kali 34 Bu Alhamdulillah 33 kali terus subhanallah 33 kali itu sebelum tidur Allahu Akbar 34 Alhamdulillah 33 terus subhanallah 33 gitu. Hadis nu sanes mah nguningakeun nalika Rasulullah nepangan Ali sareng Fatimah ka bumina saatos diketalkeun ku Ali torojo bapana teh naon ngalayan harita teh Ali sareng Fatimah teh keur ngagoler Bu nganggo simut anu dibedol ka handap nutupan kana sampean katinggal mastaka dibedol ka luhur katutupan mastaka katinggal sampean ibu gaduh simut begitu ngagambarkeun Bu Fatimah jeung Ali mah sangat sederhana kehidupan anak teh gitu. Kadang orang sok mengeluhnya lamun ngaos kisah tentang Fatimah sareng Ali mah isin. Nah, nalika Rasulullah torojo ka bumina kapungkur mah Bu teu acan usum panto. Bumi teh nganggo hordeng we cekap, tapi anu ngapantoan teh naon? Adab. Teu wantun upami teu acan diwidian. Nah, Rasulullah lebat harita Ali jeung Fatimah teh nuju ngagoler di simutan anu bieu. Kulantaran isin dina hadis disebatkeun Fatimah teh ngabedol simut nyumput gitu. Isineun aya Rasulullah gitu. Aduh isin cenah proposal cenah name diajengkeun ieu ku si A. Sing goreng cenah aya ka dieu. Tah katawis tah sampean teh terus Rasulullah teh gek calik dina caket sampean Ali sareng Fatimah. Aranjeuna bade gugah teh ku Rasul diwaga, wios tong gugah. Dugikeunna saur Fatimah karaos cenah tiisna salira Rasul. Jadi antau salira Rasul karena salira Fatimah diantawisna. Gitu. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, ieu teh gambaran betapa tinggi mulia akhlak Fatimah. Kumuruah teh kajaga. Gitu. Maka Bu, olahraga boleh, tapi jagalah muruah. Hiburan boleh hiburan? Boleh. Jaga muruah. Gitunya. Naon deui Bu? Monggo cenah ulah tadi ulah dicontohan. Tong atunya? Tong. Pohon mah ibu terang. Gitunya Bu nya harus menjaga muruah. Terakhir Bu, emutaneun ya, emutaneun. Satu terkait muruah Bu. Mengapa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan? Terkait muruah. Nah Bu, kumargi istri eta tos teu gaduh muruah. Padina hadis tentang istri anu lebet ka neraka teh nampi kasaean lami ti caroge hiji waktos carogena teh aya kasusah aya kakirangan. Anu lami teh dihilapkeun dihilap gitu. Hatosna tidak punya harga diri, kebaikan begitu lama hapus oleh kesalahan yang sedikit gitu. Berarti upami urang jantan muslimah anu bermuruah mah jangan pernah melupakan kebaikan suami khususna dan orang lain pada umumnya gitu. Nomor 2, mengapa perempuan pezina disebut pertama sebelum lelaki pezina? Dina surat An-Nur Bu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, istri heula nu disebat kumargi upami istri tiasa ngajaga muruah Bu kehormatan, maka pamangget oge akan sulit melakukan perzinahan. Lamun teu ditampi ajakan pameget ka istri mah moal terjadi perzinahan. Mungkin saja pemerkosaan bisa saja terjadi, pameget berarti nu salah. Perzinahan mah satu di antara pengaruh yang paling besar adalah perempuan gitu. Mata seseueuna pedagang sangu koneng istri pameget. Abi cenah tukang sangu koneng lah, tong sangu koneng PSK gitu.
Seseurna PSK istri pameget. Istri teh ayeuna Bu, engke mah menghadapi dekat dengan hari kiamat, mungkin sekarang pun sudah terjadi, banyak PSK itu laki-laki. Disebutkan naon Bu? Gigolo. Nugelo. Jadi Bu, gitu nu kaduanya. Bahwa kenapa pezina disebut pertama perempuan? Karena kalau perempuan menolak berzina mah tidak akan terjadi perzinahan. Yang terjadi adalah pemerkosaan. Seperti Bu, kisah ieu teh nih Siti Sarah, leresnya Siti Sarah bade diperkosa nih. Ibu kantos terang hadis eta. Siti Sarah teh ngalangkung jeung Nabi Ibrahim ka hiji negeri. Ih, Siti Sarah ku geulisna luar biasa. Nalika Siti Sarah bade ngalangkung ka hiji negeri teh, anjeunna bade diperkosa ku raja di dinya. Tos ngagoler ninganya. Tos ngagoler, tiba-tiba kedua lutut Siti Sarah tidak bisa digerakkan. Aya dia anu versi nu lain mah si pamegetna janten tidak bisa bergerak. Jadi ku Allah dijaga. Ini kalau tadi pami istri na ngajagi mah insyaallah akan semakin jauh perzinahan. Nu katilu Bu, mengapa di antara yang akan mendapatkan naungan mahsyar adalah lelaki yang menolak diajak berzina oleh perempuan mulia nan cantik jelita. Kumargi upami istri anu gaduh muruah mah moal ngamangpaatkeun situasi dan kondisi. Jadi kayak di akhir zaman bakal kajantenan istri beunghar nya geulis ngajak zina ka pameget anu soleh gitu. Atanapi ka pameget secara umum. Itu di antara anu bakal kenging iiuh di padang mahsyar teh seorang pemuda yang menolak diajak berzina oleh perempuan cantik dan kaya raya. Terakhir, mengapa di antara syarat rawi hadis adalah adil, yakni takwa dan menjaga muruah. Rawi hadis teh Bu jalmi anu nampi sareng ngadugikeun hadis. Upami aya rawi hafalanna sae tapi teu tiasa ngajaga muruah, hadisna janten dhaif Bu. Contoh Bu dina ilmu hadis hiji, pami rawi kapenak barang tuang bari ngadeg, hadisna ngagejret. Rawi kapenak ngaheureuyan sato ku jukut pasikeun bedo itu hadisna langsung dhaif. Upami eta dina ilmu hadis ayeuna tarik ka urang Bu, ibu sebagai ahli pengawasan maka harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang merusak muruah. Sesuatu yang boleh tapi bisa mencederai kehormatan mending keneh dikantunkeun atanapi digentos. Tekerah dicontohannya punya terus kagamar seueur contohna punya. Sakitu panginten anu kapihatur, mudah-mudahan ku ibu kahartos naon-naon perkara anu aya dina kahirupan ulah dugikeun ka ngaruksak muruah urang sewang-sewangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur